Eta Dewi Ganggi teh geulis tinggalina papangungan anu sakitu endahna. Sahayana gilang gumilang. Bagja tina menan lamun kaula bisa laksana kauntun tipung kata Mang Beas laksana kapiduriat Nyai. Nyai. Hai. Geulisna luar biasa Dewi. Aduh, nu matak ulah di kamana-mana teh oge kita tadi. Eta geus ngadegungkeun teh kumaha teh. Tenang Lukman, tenang. Haji itu. Aduh, hampura we Lukman nya ye. Akang kamari masa ka haji teh di ditu hampura teu inget eta ngadegung-degung budak. Ngadegung-degung budak. Ngurukana teh. Ai budak keur ngajajar dengan riung bode kitu sok malika itu tuh. Tah gitu murukana teh ku akang teh di abusana samping gitu tah. Gitu tah. Goblok atuh naon tah. Gitu lah. Lain. Soalna ieu jago sayembara teh sagara teh. Braja sakti jeung eta jago sayembara kira-kira eleh nu mana? Mun teu salah mah ieu teh dina soal gelut kieu mah nu eleh teh anu teu meunang. Oh, anu eleh nu teu meunang tong ngabodor atuh Lukman itu kumaha teh. Aduh, aing geus ngadegung-degungkeun sirah teh kumaha ieu jelema ampun aing. Gitu dah. Aduh. Rumah ieu aya adina Kang Dawiki, aduh. Ampun. Lain acun cicing wae teh cun. Tenang soal adu-aduan mah. Kang Haji waras siapkan ulah teh judi. Judi teu meunang, haram. Naudzubillah subhanallah. Teu kengeng tumpangan, teu kengeng. Teu kengeng tumpangan, lamun tumpang tanya oke. Aduh. Luar biasa ieu. Rame pisan ieu. Lain ai kamari ka Mekah teh kumaha teh. Nah make kumaha ini teh kitu kana kapal. Jarah teh. Selamat akang mah tah. Gantong di beja-beja linglung 3 kali. Aduh ampun. Yakin geningan geulisna kawanti-wanti enah kabina-bina. Dewi Ganggi. Yakin ngelehkeun bojo-bojo kaula anu aya di nagara. Eta Dewi Ganggi teh geulis tinggalina papangungan anu sakitu endahna. Sahayana gilang gumilang. Bagja tina menan lamun kaula bisa laksana kauntun tipung kata Mang Beas laksana kapiduriat Nyai. Hai. Geulisna luar biasa Dewi Ganggi teh tingali Gusti dina papangungan. Nya aduh. Mudah-mudahan singa jodoh. Singa jodoh. Ya mudah-mudahan. Kengeng ka undian ka sabaraha hiji salira teh pamilih kulantaran paneuri daftarna. Kaula teh pamungkas. Jigana meureun kana poe ka-20 mah. Atuh ge atuh kana 5 dintenan deui paduli nu penting hasil hasilnya.
kumaha? Saderek Praja Sakti. Aya kene harapan. Hiji, dua, tilu, opat, teuning. Kumaha aya kene harapan? Borora. Bengek jadi deui. Lain jodoh meureun. Itu putri ngantosan. Jika nama malaksana Nyai Dewi Ganggi ngan wae dina ngimpi we. Hoya! Hidup jago hidup! Hidup jago! Maju! Tak kitu rupina. Kumaha panitia? Pamilon anu kahiji Praja Sakti parantos ngejat ti Pakalangan. Kabur. Dinten ka-14 mangga bari ngantos sumping pamilon anu kadua pirig bae. Mangga diaturanan ka pamilon anu kadua. Kalayan ka panuhun ka para penonton eta urah dugi ka nyeret kalang. Iya. Eta sah eta anu ngangge kopi haji saha eta? Abdi Ota Nur Ota. Haji Ota. Ngeunal ke jadi mundur ulah nyeret kalang. Mundur atuh Lukman mana teh? Jangan degungkeun sirah dia atuh. Jelema di mana bala langor gitu teh. Supados ulah nyeret kalang pilih pegat. Kalaya supados diatur wae anu penek ti payun, anu jangkung ti tukang, ibu-ibu panuhun eta ulah dugi ka ngahiji sareng pamaget. Ulah campur margi beli aya nu kokodok. Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lancarna saemara. Iya. Atuh ka ibu-ibu anu ngangge perhiasan panuhun ulah pamer dinu seueur jalmi model kieu. Pilih aya jalma anu jahat panuhun Bu eta teh mancing kajahatan. Panuhun sumputkeun bae. Sakitu supados ditertibkeun. Mangga diaturanan ka pamilon anu kadua. Nyaeta Prabu Grodapati dihaturanan linggih. Pamilon anu kadua dinten ka-14 ieu. Inggih.